Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui di channel Negla TV sareng abdi Kang Memet. Sarang abdi Kang Momon Dina acara ngabanyol. Lain mod euy, ieu teh asa karsel kieu nya. joget atuh. Aing joget mah. Naon Isin. Asa mending kene nyanyi lah nya. Sok sih. Cik lah. Urang mah urang. Hah? Urang? Gitar. Gitar. Gitar lah sok. Lagu naon nu bisa? Lagu satu-satu nih kan. Satu-satu. Heeh. Eta mah jang budak. Oh, jangan bener bae lah. Budak SD Lah, gitu nu penting mah ngahibur lah gitu. Ya. Ya. Siap, sok. Apa kau Cina eta? Tina Apa? naon kan Cina? Tina C. Tina C nya. Do 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 re mi. Geus masuk. Satu. Cuma. Aduh, ayo aduh. Era euy, ya kumanya. Oke ya. Satu. Ulang nih ya. Nah. Satu, jangan sabu-sabu. Dua, jangan hisap ganja. Tiga, jauhi narkoba. 1, 2, 3, dekatilah janda. Bangsa janda. Iya Bang. Dekati naon dia? Dekatilah janda. Emang aya jandana? Aya jandana lu? Aya tuh di paling kidul. Mau disebatkeun Iya. Ning bisa kupingan gitu. Aduh. Lanjut atuh, deui. Lah Kang mau model lah sok tuh. Abi mah kajian nuturkeun gitu. Naonnya ngapok kalangan teh gitu teh nya. Naon teh? Lamun nuturkeun kan seperti Kang Momod sorana kieu abi gitu gitu. Backing Tak nya backing backingan. Baking powder meureun. Tak nyaman eta lah. Hilap dia namina mah. Nge-backing. Lagu naon tuh? Nge-BO sanes nge-BO nge-backing ya. Terus lagu sok lah Kang Momod bade Apa lagu Uyan? Nuturkeun abi mah. Nuturkeun we nya. Kirang hafal gitu. Nah iya mah. Oh, nya tai kuku hilap deui kan. Sok lah. Tai kuku hilap deui. Oh, atuh. Hilap deui. Ye. Biasa tai kuku hilap deui. Saya teh cenah ka sumpingan pejabat urang teh. Oke. Pokona mah Namina. pejabat terpenting di Neglasari. Gegeden. Oh. Nya anu brewok sanes. Eta. Brewok ieu gitu, brewok sanes. Lain. Sanes. Oh, mana we teh nu eta gitu Kang aduh. Lain. Nu mana ke lah ieu hilap deui nya. Pejabat pokona mah terkenal. Seniman, tukang nyalung. Berbulu. Oh, anu dina aya na YouTube gitu sanes. Oh, Pernah. Pak RK sanes. Iya. Pak RK. Oh, nya Pak RK. Aya nama arek nyalon cenah. Oh, bari nyalon naon eta Kang? Duka tah. Duka nyalon presiden gitu. Nya atuh alhamdulillah nya. Amin. Tapi acan wae nya ka mana tuh? Tadi teh janjian jam These nuts. jam Oh, nu abi. Garing. sarua Jam kurang daging teh kulit lepat mah. sugan jam pulang jeung dosa. Sanes ieu Kang kulit ini hideung nya. Tuh, hideung. Sur dakian penginten nya. Meureun mani tara. Uyuhan tara abi makan. Mani atuh. Udah teh aya cai nu usum ieu nya halodo ieu teh. Eta meureun tah. Assalamualaikum. Bilih tukang laundry nya. Buat tukang kredit lain. Cebu gitu nya. Waktu tinggal heula teh nya. Tinggal. Ya, waktu tinggal heula tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Oh, iya. Oh, iya, Kang. Aduh. Alhamdulillah. Pejabat ya anu ieu Sok, singkat banget. Oh, ya sok. Sok, nya sok paling dieu. Tah, paling dieu tah. Mana dieu? Nya hilap oh, nya paling dieu. Teu sopan mana bisa dipecat mana jadi warga.
Damang kan? Alhamdulillah. Pak RK gitu. Pak Eka. Aduh. Iung. Nah, sama diotos. Mana masak lebay, Jang? Resep gitu ya. Aduh. Iya. Ada naon? Har sauna bade naon? Iya tanah pinon teh. Nagihan hutang. Amangan kan dia. Oh, Nya. Hari ayeuna saya di dinten sok naon Pak RK teh? Kuli. Kuli naon? Kuli rambut. Aing euy. Naon deui Ayo serabut teh naon tuh? Surabut. Kala abi asa nemeng nguping gitu ya. Naon geus surabut gitu teh? Serabut teh kana naon wae jang. Nya muhun. Sawana cenah bade nyalonnya ayeuna kawil cenah nya. Gosip eta mah. Oh, gosip. Nya Lamun rame atuh di dieu mah. gosip ming di perasaan teh. Di palihan RT 2 3 mah rame Pak RK teh bade nyalon cenah jantan kawil ya nama. Gitu. Saya atau gosip. Abi bade naros pami Yuswa tos sabaraha tahunya? 24 mah jang. 24 oh nya. Tos gaduh istri itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah naon itu? Acan. Oh acan. Jangan ulah sok dibeja-beja modalna. Euy. Kumaha Ulah balik. balik. Kepunungan. Ulah kitu-kitu atuh kumaha? Ya meureun abi teh hoyong terang dina sahari-harina gitu. Pak RK teh kumaha wae gitu di bumi gitu, masak tuh naon gitu. Balangsak lah. Balangsak. Kala balangsak teh kumaha? Jadi kumaha nya? Sedih lamun diceritakeun mah. Sedih. Aduh. Onca nyari tanah ge Oh ajan. Ayo geus lumayan kieu tuh. Pasreng anjing. Soal tuh ceritakeun cing kumaha. Anu sedih teh gitu. Curhat teh mah curhat. Lah, mau dicari Rame onca. Oh acan Kang. Aduh aya mending ngejenghok euy. Sugan tengeus. Mau dicari askan tuh. Ya naha tuh. Aku teh pengen tahu kumaha gitu sehari-hari. Ya rahasia. Oh. Rahasia. Aduh. Kang Mumod di kumaha tuh ya. Ari ayeuna kumaha dina calung soalnya geus calung cenah masuk nya. Multi talenan berenya kan. Multi talent. Oh, multi talent. Pilot talent. Calung alhamdulillah update ayeuna mah. Bangkar. Kemana cenah personilnya tanya? Mana wi? Duh kapung itu lost kontak. Los kontak. Kontak. Sedihnya, aduh Gusti. Kontak klakson gitu sanes. Lain jangan aya los kontak teh teu komunikasi. Oh, nya. Tara nyarios, tara ngobrol. Lain kontak. Uyuhan abi mah lahir abad ke-13 jadi teterang karituningan zaman now sekarang gitulah pokoknya mah teterang 13 nya abad ke-13 abi telepat. henteu Ternyata tersebut. ngocrek ieu teh kapungkur di tema walana nya walana dengan seueur buangan di tutunin ceket Kang Irin nah itu di tema kieu teh kieu Totos katanya. nya totos kieu Gusti Eta tos tos kolot daramu tos koneng. terus koneng kieu pami di bangsa Korea gitu mah opa abi teh Apa-apa mah aki-aki atuh. Itu tah saya opa masih bujangan tapi kumi asa beki baplang kieu kan aneh Pangaban ke-13 lahirna. oh nya tah hilapnya aduh Ari non teh di neglat teh jantan naon beli teterangan para pemirsa. Pemirsa. Jantan repet kurang jelas. Update teh di Negra jantan seksi-seksi. Kira seksi-seksi. Mohon. seksi seperti kieu seksi Sanes. nya hilang aduh Seksi uncag incing gitu. Oh, ngojek sanes. Sanes. Sanes deh. ulungan ke korompong sanes Pami aya data nih data. Oh. Gitu. Ayeuna juga data naon? Data naonnya sekaya aja we tuh nyari.
Sanes gitu kan tadi nyarioskeun cenah mencari janda itu tah janda mana yang uninga seberiji gitu di negara teh. Kirang langkung di negara teh 70 genep. Berdua seueur geuninnya. Alhamdulillah. Biasa ukan dah menuju jomblo asli ieu Pertama kabomena we panginten tiasa ya. nya oh hoyong abi aduh hiji we gitu Nuhun. Pasihan we anu 80 tahun ke atas. nya wios gitu ge anu tos kieu tah wios kieu ge nya tos wios Kumaha pamit teh daekeun? hah da meureun nasib eta mah pamit teu daekeun mah gitu Gusti Bisa cobian we heula. nya Kang pami nur seksi uncak-inci gitu Nuhun. oh sok di pasien sabahan itu upahna gitu Paling eta mah saikhlasna. oh saikhlasna gitu 50 perak gitu mah nya saikhlasna Nya tapi bener sedih jang. Sedih. Ning lah ning kealaman ke barudak ayeuna. kepirempeunana kepirempeunana ya ku gajah Iya. aduh ku gajah euy Wah sering we. Sedih rupana. sedih mau diceritakeun Ari napa damelan mah nih. Nuhun. Sok aya suka dukana tah gitu. nya Ari sukana naon manawi gitu. sukana gitu Sukana. Suka bungahna naon gitu napa damelan janten RK teh gitu. Nuhun. Beuih teu anu ningaeun. Sukana abi teh paling suka kepaksa we deui. Atuh teh mulai suka lu. kan Terpaksa. tos kieu nya abi sukarana suka nyalah kitu we pokona mah suka-suka gitu Iya, suka iya, naon gitu kan suka teh seueur gitu suka-suka naon gitu mana Nah pas nuju ngadata teh aya istri anu geulis gitu. tanya gitu Kumaha? Sukana teh jadi aya silaturahmi panginten gitu. nya Kawarga teh resep panginten. nya Jadi kalah lagi kan bade kawas heula gede nya sekedap da Enggak. bade ieu ngabanyu ieu ya Si eta mah paribasa. Oh, gitunya. Nah kan naon teh sukana namanya terus ta dukana naon gitu. Kayak bilih aya anu nu muda-muda hoyongan cenah gitu jantan RK gitu. Nah, berarti dukana kedaterangan gitu pahitna tah gitu naon. Pahitna teh Teu digaji. Teu digaji. Teu. Saikhlasna. sayelasna Muhun. Naon eta ya? ieu di TV Balang Siar di ditu Oh, nya. nya Berarti dua saluran ya teh. oh ya? nya dua saluran gitu Tes. Muhun saya. tah aya di sada Pasreng. sok nya sok lanjutkeun kan ieu di TV Balang Siar gitu Dukana biasa dukana. Dukana teh sedih lah kan. Sedih. Muhun ya. Kira ti tadi sedih lain ngomongin sedih tapi can pernah ada yang cerita sedihna itu gitu. Sedihna dia panginten. Capek. Aduh lain. aduh Cak. aduh aduh Sedihna teh kamera action capek panginten. Besar batur teh senang. Jadi panginten kita saling merasakan. Ti warga oge komplain penenya duka namanya. Disangki senang panginten Tah, gitu. Aya kakirangan salit komplain penenya. Muhun. Lebah dinyana gitu lah. Lebah dieuna penenya lebah kana dieuna. kuat. Jadi dia halodo ya tuh sama halodo. Saya cai aja. Kalaresan ayeuna teh nuju halodo. oh nya nya kita Naon maneh? ieu di TV Balang Siar kan Oh. oh nya cangkeu nya terus lah Ya, mendingan Oh, jadi iya, tuh. MC itu teh. Aing, oh nu ngagaji ge Gusti ieu teh kieu Sedih. sedih. Sok ayeuna momod memed Hah? bisi naros naon? Ya bisi kakak cenah hese nyeuna itu. Oh. Bisi aya naon teh? Komplain gitu tah mumpung aya ieu. Ya, abi teh Kang, bade kieu nya. Muhun. Bade ngadamel encan uhun encan. Tapi nu bade nyarios itu. Bade ngadam kumaha ieu? Itu adab cara menanggapi gitu. Muhun. Terus orang Banjar muhun. Bade ngadamel KTP nih ieu teh. Kumaha? Teh kanten dongkap pada saheula. Oh, ka desa. Muhun. Sareng syaratna naon wae kitu? Kedah kumaha? Oke, nyana kakak we. Kakak. Teh. Aslina gitu, saya fotokopi. Fotokopina Oh, wios. fotokopina.
Kayak di stasiun pengantar teh desa. Langsung kecamatan gitu. Langsung ka ditu gitu ka Tasik. Nging masihan artos tapi kata di desa nging. Nging. Kepulan we. Nya kebulan. Sarua keneh Aneh tukang ieu mah. Nging masihan. Oh nging masihan. Kan kepulan. Kepulan naon gitu. Sok ka dieu duitna. Sok kepulan. Tuh, sarua aya mere duit. Nya kieu duit. Heeh. Cik tingali eta aya uangan teh aya. Eueuh. Oh ya berarti uang jaib eta. Cuman pangpang kitu we. Ah, gitu enjang. Ada ya tambah artos nging masihan. Nging di Arab nging di Nging salit ya. nging dianggap Sing peureun nya. Nya meureun tawi mah atos sakitu sok we. Henteu kan di payun teh janten ieu nya naon teh. Nyalung oge nya. Mohon. Janten naon tah? Tukang naon gitu. Kapungkur teh mun lepat penerus. Kumaha eta tah? Harese eta pinter. Jadi kapungkur teh abet teh jadi kararencan ding kitu. Oh, iya. Nah, nya. Kunaon? Kaku gitu. Langkir latihan gitu da. Ngawur teh. Ngawur teh. Aya mana di Jawa? Saya kesopanan ini. Uring ka pohoan poe ayeuna teh aya syuting. Ieu saha ieu? Saha ieu? Kang Momot. Serius? Momod kena balik di sawah ieu tas nyamuk. Ya, ieu saha tuh? Manya mau juga gitu. Topi gitu tuh tempok. Kolornya momon gitu. Momot mah sateki itu da. Momod men ieu men. Hah? Cik buka topina eta. Momod tuh. Plastik lain. Gunul ieu mah nya. Da sategunul. Ieu saja men ieu men. Momot da tadi teh. Nyawanan wae. Momot da. Dewek teh kekara balik ke sawah, poe ayeuna teh teh apa keur syuting. Ai keur maju karek tilu gecokan meureun kuring teh. Nya. Nah, cek ayeuna teh asa aya bagian syuting cek kitu. Kuring teh buat we pokona mah datang ka dieu teh. Lulumpatan teh loba. Da atuh ieu saha ieu nya? Momon dia. Ieu mah kajajaden buat. Momon. Tapi kewang dibedakeun nya wajahna gitu. Sok. Wajahna ieu mah cicing. Nah, mana eta? Wong dibedakeun ieu tina kamera itu. Tidak asa kasepkeun ieu kan. Momot teh pedah tos di sawah kieu. Yo, diikat momon mah. Nya diiket Sarung. sarung. Bisa ngagitar. Nya bisa ngagitar. Nyanyi bisa. Nya tiasa. Aya eta temu kerese. Jika nu buruk Ngopi. naon eta? Ka ari eta naon eta? Tah ngajenol. Saking kuring kurusuh mawa candahar ke lebah teh. Kuring mawa sirkuit ieu dina ieu. Biskuit na ieu. Kuring teh rusuh ka dieu teh da nya bagian syuting teh gitu. Can mani-mani acan tas maju cek dewe ge karena tilu gecokan ieu teh. Sok cik jelaskeun ayeuna kumaha wae ieu. Kumaha caritana maneh met bisa ka colongan kudu kieu maneh. Lain tadi teh abi teh nya ditilu teh nya da Kang Momod cik teh ieu mah. Teu aya deui da Kang Momod. Selain ti ieu. Tapi Bisa pas gitu maneh met. tapi pas abi ieu ningali ayeuna itu aya di Kang Momod ka dieu deui nya. Kumaha ieu? Maneh teh mah nya teh inget dewe teh tas di sawah, keur ka sawah poe tadi teh men cik. Momod mah bade ka sawah heula tadi teh. Nya. Teu asa teh kitu ah. Maknya momon anu geus terkenal di YouTube. Nya. Nya kieu nang Nya danang kitu. kaya. Teu kitu ah. Teu kitu. Tuh kieu ye Kang Momod mah diikat naon belangkon, disarung setelanana pokona mah ieu teh nyepeng gitar pokona mah ari eta beuteung ku citrek mamawa topi eta mun teh rambut di naon teh itu teh keresekan di payung asa teh kitu. Aya eta naon jang? Gini naon? Naon dia teh? Udang. Tempok kana. Oh nya eta naon eta?
Cicing heula ulah sok mesum ye. Wan jelaskeun. Cicing. Buru tapi apa? Nu kieu teh sanes burut jadi caritana teh kieu memet teh di Lebak teh namanya masang ngadamel kincir Nya dina cacorogan di ditu di handap memet teh euy masangkeun listrik sing horeng cangkang listrikna teh koslet ku memet teh digentos ku ieu ulah waka mesum da momot teh gaduh wesan ieu teh ieu cangkang listrik di Lebak rusuhan teh si Momot burut ayeuna mah. aduh ieu mah nyahoran kieu ya kumaha carana ieu terus kalau ieu jadi kumaha gitu ieu ku dewek diambil alih deui ayeuna mah ka mana ieu ka mana ieu cicing heula iya malah ieu saha ieu cicing heula Rek balik. cicing heula ieu nya mana ayeuna mah suang dihukum ieu ieu teh anu nyanyah muanan momor ieu penting ayeuna bagian syuting ieu jadi mengheulaan aduh ayeuna mah hukum heula ayeuna mah lain sotan Rek balik ke Bima. bukan Bukan. hukum heula momor jadi salah mbok ieu Abi. mbok diangkat ieu mbok sok pakekeun ayeuna sok cing cina dipakai ieu kolor momor di sawah sok pokona pakekeun sok pakekeun murah sok Amak euy. geuleuh amak momor pokona Cuman ayeuna mah kacelana kitu mah. nya momor yang disalin heula ieu cina dipakai ku ieu sok pake kan Ratu. sok pakai sok pake hukuman ieu mah Mokot gawean momor ieu mah aduh Duksak aing. Geus singkat saeus ana mah ayeuna mah uang dijadikeun bintang tamu uang balikeun ieu ayeuna mah Ulah dikebuka. cok atuh calik gitu Ya dilawan. abi teh teh kaagehan cangkang cali Kang cok teu pada dia cok pada dia gerak cok ini ada dinya kan aduh batuk euy ti sawah anjing capek euy ti sawah teh aduh punten Kang aduh ieu Nambes. teh ieu teh bapak aparat ya sanes nya nu pada dipanggil dinten ayeuna nya mohon laras apa kabar Alhamdulillah. pun lanceuk memen tah ieu teh momod med maneh mah pair tadi maneh ngasupkeun sembarang jelema kade bisi penipuan apa maneh ayeuna di lemur urang teh keur loba rumor teh naon eta pencurian cangcut dalam wanita Lain kolor di luar juga ieu. lain eta mah hukuman maneh eta mah Bukan teh kolor di luar ieu. bisi eta teh pelakuna bisi kadengeun duh Urang ditanya moal sahanya. cik itu tanya apa ya Apa? moal sieun ah aing euy aduh aing nanya bari nanya jeung karunya baelah eta mah da karep manehna ieu nolong peran momod ieu aduh dikamanakeun ieu Harga diri. momod teh harga diri teh aduh kieu we mod tanya karunya sok ai akang teh urang mana ieu teh Nya, kembali teh kieu, Kang. Abi teh keur liwat balik di sawah. Nempo keur syuting abi teh. Sorangan si ieu. Sangaranna mana teh? memet Nah, Memet. memet Jika sorangan cenah teh kitu hari kameramenan neneangan si Momod cenah eueuh cenah kitu. Urang teh ka dieu we. Langsung diuk, langsung we milu ngomong. Urang teh. palingan nu salah teh lain itu satu maneh atuh da ieu maneh atuh da abi mah teu terang naon kapan Kang Memet Kang Momot teh tadi nuju mereka sawah cenah da abi mah teu terang nya jadi syuting we nyalira di dieu teu terang aya nu kieu mana we teh Kang Momot ieu teh jadi abi teu terang gitu mantak da ai bangko jelema kedah ditilei heula
tingali heula raut wajahna bengkokan awakna kumaha Kieu. da ai memet mah beda teh kajauhan ge memet mah kieu tah ai eta mah kieu lempeng ka handap atuh beda atuh Mak memet mah kieu ka handap eta mah kieu teu da. Cuk tuh. momot satenin memet momot atuh. Multi Gitu tadi atuh. gagal ieu mah Kumaha ieu tuh? syuting poe ayeuna teh aduh aya nyolong ieu Geus. schedule momot euy Geus, ieu sing era atuh ku aparat Nuhun aduh ampun tenang Bapak RK ngobrol-ngobrol kitu. Su abdi dieu rada emosi dengan Iya. gitu da panginten eta teh pekerjaan abdinya lirang dengan gitu da meureun abdi teh bayogikeun pidamaleun peryogi kange emam kange tuang abdi teh tah kitu har dengan sare ieu nya teu didengekeun momot ngomong euy udah euy Bangsa kau. asa didongengan ku momot kadang teu bieu momot nyarios naon Lila tuh dah Kang ngomong teh aduh. Ai sugan teh keur ceramah tadi teh. sangkalin ceramah momot keur ngajelaskeun momot teh bieu teh kalau kasarare ieu bapak aparat jadi kabawa ku tingkah mana mah bapak aparat mah teu kieu Ya jadi kamom, jadi kamemet. memet mapan memet di dieu Memet. bobok bieu Atuh da ningali ieu aparat kieu memet ge sarua kieu. ai aparat mah wajar tunu ge sering rapat Hari itu kumaha itu? paripurna kaditu Hari itu kumaha itu? Sami. itu mah duka kumaha eta mah kitu we meureun ieu bobo milu bobo sekonyong-konyong eta mah Nih jadi memet mungkul dicarekanana ieu. pan maneh memet tuan rumah di dieu teh Iya ya. Aduh. Ame uninga gitu. Manawi teh ieu tuan rumah teh nu duaan gitu. Ayo tadi jelema ieu nya bisa ngagitar Mana? jelema ieu Ieu nu itu nu make kolor pisaeun pokona mah kos momot jago ngagitar gitar-gitar gitu leuwih ti momot. Tuh leuwih ti momot pokona mah. Enakeun mentak jadi enak we kieu gitu. Suarana kumaha? Bangsa lah pokona kali artis-artis gitu mah kaleleh. Ku ieu mah. bahaya ieu aing euy bisa pagawean ge carana mah aing hayang apal Berarti jujurnya eta mah. Nya yo Kang gitar. Memet teh naon teh nyanyi sairama pokona mah. Enak pokona mah. Kana kate dieu. Terus belaan urang. Nya tuh. mana masih moal hayang dibere gaji ku uing Atuh ente terjadi pokoknya dicabut deui obrolan teh jadi kal momodkeun kitu lah. lah kitu Nya dewe teh geus lila di dieu teh met tuh kitu maneh mah pos lono ka ditu ka dieu ngilu kumaha ieu maneh teh met teh sing bisa ngabenakeun mana kawan mana sahabat mana batur lain. Mod. Soal naon eta euy? Astagfirullahaladzim met udah met Umum sieun aya soalna kitu. hei sare deui we aduh ieu mah aing euy Asal tuh nanya teh ditanya-tanya. Teh suping kita teh bade kumaha ya teh. ai tadi nama dina skripsi teh memet teh momot teh bade naos ke bapak aparat teh tentang keadaan di kampung kita teh kumaha sekarang teh warga-warganya gimana gitu kan tadinya teh saya teh mau nanya begitu gitu meren saya mau nanya lagi aja we begitu gitu nanya begitu ya bagaimana keadaan di kampung kita nih sekarang ini warga-warganya gimana gitu keadaannya mau nanya teh seperti gitu kumaha jawab lah abdinya. tekeng ngibung Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Bahasa Sunda bae lah. bahasa Sunda wae sok biasa Sunda wae gitu. Nah gelas sari teh alhamdulillah nuju muncak. wah saya bisa Keprokel atuh. Bapak aparat Mencak gunung, mencak naon?
Muncak seueur ieu we seueur kegiatan segala rekreasi gitu. Mun aya panginten aya acara deui panginten abi teh. Bade ka mana ayeuna Bapak teh? Mingonan paling mana nya? Nang Sari. Ieu mah padat ieu mah. Oh, mumun atuh teh salios. Isukan mah pamih ka dieu deui nya. Suguhan lah sing gitu. Mohon insyaallah Bapak abi. Duh hapuntenna panginten dinten ayeuna teka suguhan tahun teh diamurkeun ka dieu teh nya. Hapuntenna nya gitu. Mudah-mudahan sing seueur hapuntenna kasim abdi sadaya. Hapunten pisan. Mohon eta abi ge sami Kang bade permios. Jiba Hapunten nya tadinya Ulah sok kitu jang ai ka jalmi mah sing seueur hampura. nya. Hapunten nya Kang. Sami ieu bersyarat tuh. Mohon atuh hapuntenna panginten nya da. Akang abi hapuntenna tadi cacareknya. Abi pilih teu aya deui mah ku abi niatan deui. Mohon ulah eta mah aduh ulah eta mah. Eta tahu sudah saha namina tadi hilang. Abi sukan teh wah si eta euy kitu apal. Urangnya apal ieu teh si ieu saha? Si Ibro mun teh salah. Iya. Ibro nu di Lebak nih kan. Anu sok leumpangan opai jalan. Pokokna mah di Cibalunung we. Mun cinari abi mah gitu. Itu ke Bojang ya. Mohon atuh puntenna nya. Sana ya dong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang ieu salon ya. Oh nya hilang aduh. Anu ieu Kang. Kang lah nya. Urang menitkeun itu lah pantau lah. Cicing atuh heula nya. Cicing menitkeun lah pantau kedeung bisa aya ucing. Heeh. Guys, diselot lah. Lain euy, da sangka teh Kang Momon tadi teh. Main mah dibedakeun ge. Sing bisa ngabedakeun kade enak ti loba jelema teu pararugu nu hayang ngarebut urang ieu teh yeuh. Lain, urang teh tadi teh sorangan keur sinting gitu di dieu teh. Keur sinting biasa gitu. Nah, aya manehna. Syuting mah. Oh, nya syuting ternyata. Aya manehna ka dieu. Kegedor kana panto. Ah, cen teh imah Kang Momo dah pasti curang teh. Nempo memet sorangan di imah gitu. Ah, ku memet teh nya langsung dibuka pantona. Tah ngange ieu nu kieu di sarung. Kang Memet, Kang Momo cen teh. Nah, ieu mah sing teh asa kasep kieu Kang Momo teh cen teh. Asa teu biasana neangan kitu. Lah anu samurana kecek Kang Momo kita di kieu gitu. Mohon. Imah rada kasep euy cen teh. Mohon. Acan euy. Mohon. Nama Atuh da ningali Kang Momot nuhun jadi enak. Nontos wae kos. Teuy kapan hoyong jelas Main cenah di tadi ge. Paraban. Hoyong jelas hah? Mas main di Paraban. Teh main Ayo abi we. itu cenah di Paraban. Ngerocos wae reman. Kapan cenah hoyong terang. Nya. Terus lah kitu we nya meureunnan cok ah. Panginten sakitu wae. Carita sing kuring dinten ayeuna mudah-mudahan sing janten manfaat ka rekan-rekan sadayana. Amin. Mudah-mudahan anu nonton sing digambilkeun deui rezekina sing dipasihan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan tiasa patepan deui dina konten salajengna. Amin. Rupina sakitu wae ti sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hila di like and subscribe, sareng share Sareng share channel Negla TV. channel Negla TV. Hatur nuhun.